Tepuk tangannya dia, professional artistic full player from Indonesia, Boem. Kita akan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan saya masukin ke lubang ujung gini dengan cepat. Dan bola 13 ini, 14 masuk sini, 10 ujung, 9. Pakai tangan tapi. Pakai tangan, oke. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Yes! Keren banget Gracia. Hai, Pak Elul. Saya nih, Boem Trickshot Master Indonesia. Ya, jangan lupa dukung channel saya ya di YouTube ya. Boem Gurame atau Sudor, Sunda Bodor, dijamin ngakak. Oke? Yes, 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 yes. Oke. Nyampe nih apa deh lagi setoran tahu bulat lainnya kasih buluk Iya, nggak apa-apa. nyimpang sekedapnya dengan naonnya tadi dibawakan kangge bapak Boleh, tenang. Mainnya baru dapet tuh di desa bening dan kuliah. Wah, kita balik ini mantara. Untuk ingat kenapa budak-budak acan. Kalau jadi nak mana untuk boga beas. Kasebut we bos. Anak lurah, bapak lurah dari mantara, balik tara, budak ya boro-boro. Ingat budak. Naon coba terus matara yang ngiriman, mau nangis loba ka imah. Naon pos gitu. sayangku mamiku yang cantik yang seksi Naon balik? balik Kok balik? ingat aku kok balik bukan ingat ka mami Naon balik dia? Naon balik? Ipo balik kok. kangen Nah, papi teh kangen ka mami kangen gandeng deh, geus poho balik geus poho ka barudak geus sarang ngiriman duit. nah ka mami teh jadi ambekan kieu emang duit untuk kamari kurang kene Kurang, lain hayang duit, kurang mah lain. Lu Mana hayang balik, mana balik. Kebutuh oh padi balik kayaknya geus balik ka kieu mami mah Naon balik? ambekan wae kangen ka mami Ah, gandeng. Kamari. Bong, gandeng, bong. Bong, kita itu tong balik-balik ke sekalian, tong balik. si mami ngolok Gaya we pos balik tara, ngiriman tara duit. Emangnya cukup ku duit doang. ya atuh mimi ulah marah wae Bong, bong. Tuh hayangna kumaha atuh mami teh Balik, lu bener balik. Lah pan inget balik. Apa terus kita balik ke karena kayu. Nah, inget balik. Ayo nama ingat. Ada kok. Wah, kemang. Dari. Kalau wae. Wah, si mama emang. Udah babi ke Cela tuh nya. Oh, bau minyak wangi awewe ya. Ah, ya, sedikit minyak wangi awewe. Halo? Halo Bu, Naon telepon? sabar tuh Bu, pan arek laporan itu. Laporan naon ngari riwe we. Ulah adat-adatan iya, rek laporan ya penting. Naon? Tapi ibu ulah bebeja cek buluknya. Ek naon laporan naon deui ngadu-ngaduna ek ngadu naon? Yo dengikeun, tadi Pak Bos mau awewe keur ngidiran setoran tahu bulat. Iraha. Nah di berang. Bohong tong ngadu-ngadu. Ih, gelisan awewe nu dibawa ku Pak Bos jeung Bu Bos ge. Iraha wani naon? Wah, ini orang dapat yang tahu bulat. Tong ngadu-ngadu pantesan tadi urang nyium minyak seunit bener merenya piling teh. Maneh tong ngadu-ngadu. Bener Bu, bener. Bener Bu, iya mah aslina. Awas yang mau ngadu-ngadu ke aing. Lain ngadu bener aslina. Geus lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar berarti penciuman kurang tadi minyak wangi awewe. Papi ka dia. Papi. Keluar.
kela tuh. Kela yang kepulas kadang jadi beteng. Ulah nih, kadang jadi beteng. Entah ulah nih, ulah. Kadang nih, ulah makan kadang cepok kalah ya kagok aduh. Biar aku kudu dipotongkan mami ya aduh. Kadang orang sabor adanya, kadang cicing nih, ulah gandeng. Kadang. Aduh, ngeunah amatnya ieu hirup. Duit loba jelema teh ngadon ngalanturkeun duit we ka aing teh. Aduh. Hirup kapusing ngeunah. Uduh deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kun. Ya, Iya, abdi teh. Tos aya arerosna euy nya. Biasa. Aing naon lah. Oh, aing kamari loba teuing tamu. Pak. Naon? Bisa. Oh, anu anak si RT, anu sok sirah nanya ngeled wae. Dikit. Oh. Bisa atil. Jampe-jampekeun. Ngaranna teh Sari Permata Dewi binti Rojak Bebek. Rojak Bebek. Indungna teh Cisiti, anu orang Cisitu anu sok dagang sate. Indungna iya, ari mau kita ditampil we, nya dukun da leutik mah teu ageung mah heueuh ieu teh. Jadi moal ieu. Padi syarat na maharna. Bet urang jeung jajan yang ngajak si Sari. Arek-arek moal-moal atuh melindung berkorban. Ya berkorban tapi jitunya. Gitu sama ngaragukeun aing lain. Pangaluluhkeun bapana si RT Rojak lah. RT Rojak. Bapana ngaranna Sari Permata Dewi binti Rojak Bebek indungna Cisiti orang Cisitu anu sok dagang sate. Heeh, wae gampang. Enak sih mawas itu. Bawa. Oh di luar terus. Patola bawa ka di China. Aing udah curiga perlu dihitung heula ya. Teu bawa terus kita tuntuk. Lain bener teuing nya. Oh bener malah mah leuwih. Ngan leuwihna naon ieu? 200 perak meuli permen ge moal bisa. Jajang. Mana China bawa ka dieu Nya ieu. Buru atuh. Gila mana mah nyopot jauhku oge. Si mujarab ya. Mesti mujarab atuh. Ngan ieu nah leuwihna 200 perak. Permen ge 500, Pak. Beli tambahan 200. Permen ge moal bisa. Bisa jeung ngerokan janggot tuh. Bisa. Main kantong heula geus nyocok Baru deui. atuh ieu pangcampekeun. Aduh. Ngaranna tadi saha? Sari Permata Dewi binti Rojak Bebek. Oke. Gedeung nya. Sang putra putri emas Roga Sematang dan Budi Cokot Tomo dan Adina Sari binti Bapak Rojak Bebek. Namun dulu kon tangi, namun tangi kon ngadep, namun ngadep kon ngapunuh tuna selera sungga itu dalam jadi sing ampun wong sadaya itu kasih jajak. Wae mesti jampekeun nya. Dek. Inum kumaneh? Lamun teh ka panggil Sari si beungeutkeun. Ya Sarina. Ka maneh atuh? Ka si Sari sama teu ngarti wae poe ngeletak geura. Nah, kadi heula deukeut heula. Kadeuketan. Urang buka heula urang maneh nya, tapi lah ora kasih. Urang naon nya? Aduh, aing tah pokona mah buka aura we supaya si Sari bogohon pisan ka maneh jeung si RT Rojak. Dulu ya. So, heeh. Tanya. Si Sari teh ya aura ningeus. Aura naon? Aing jadi aura mistis ieu ieu teh mau mencuri ieu. Teu naon ya. Kaena ieu bawa balik ke indung kumaneh. Ya, terus kayak karang panggilan si Sari. Kamu mereka panggil si Sari
jeung si RT nya dinungkeun kemarin ya. Nuhunnya Pak Dukun. Baliknya itu. Atur nuhunnya Pak Dukun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak RT. Neng, Bapak ayah Neng? Bapak menuju bobo. Oh nuju bobo. Leresan atuh Neng. Akang bade ngajak Ameng kersa tuh Neng. Emang kemana kan? Eta ka taman anu seueur pare jeung leutak. Pami Neng kersa eta oge. Ayeuna Nya orang naik si Jagur akang gitu. Pami Neng kersa. tungguan atunya neng ganti kerudung heula. Atunya sok mangga Neng diantesan ku akang. Akang tunggu heula nya. Mohon ke Neng. Tapi neng kumaha bapak masih bobo? Oh iya sih, tong bebeja si bapak mah. Ya udah tuh. Tunggunya Kang. Nya, Pak. Pak diantosan Neng, nepi ka taun jebot oge ku akang mah. Jangan aman adalah ya mana kesetuh karena kayak kabur. Kayak ini banyak. Oh, suara. Sih nak muka jauh mainan, ini kabur lah. Tidak tahu baik. Oh, baik aman. Kabur lah. Kabur kata si RT. Hari. Sekarang ada gue sendiri sepi bukan. Buru-buru mencari. Ayo Kang. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Mahanya. Tang ambek tapi nya. Pernah jadi malu-malu gitu kan neng? Luka atuh da. Risareng Neng teh HP akang teh sok dagdugdug gitu. Diri ini kotor, hukum di bumi kotor. Yang miskin kotor, yang berjuang kotor. Yang tulus kotor, yang baik kotor. Yang mulia hanya dia, punya tahta, punya harta, punya segalanya. Bertingkah seenaknya, Tuhan dianggap tak ada. Mengadu domba, tak merasa berdosa. Materi melimpah, uang disembah, tak pernah resah akan takdirnya. Belum tentu semua itu jadi anugerah, karena hukum Tuhan tak pernah salah. Menelan kebencian, aku jadi cacian, seperti kotoran yang ada di dalam selokan. Manfaatku dilupakan seolah mereka yang paling benar. Mencari terang, obat